Di desa Orok Berem, kecamatan Jenda Kembang, aya hiji pasangan anu henteu direstukeun ku kolotna. Nyata si Asep sareng si Neng Euis. Manehna lamun rek kapanggih kudu susurumputan ti kolotna. Hiji mangsa Neng Euis jeung Asep kanggih. Kulantaran sieun kapanggih kolotna, maranehna kapanggihan di saung. Kang kumaha hubungan teh bade dicanda ka mana? Ka penghulu janten teh Neng. Atuh kang nu leres akang mah heureuy wae. Kan akang ge keur ngumpulkeun acis nu ageng beh bisa ngalamar Neng. Ya atuh kang bisi Dan beres sareng si Neng bapak Euis kolot ngomong manten kaburu datang kumaha ke ari RT kolotna. sareng RT ngagerebeg. Ayo ya kendaraan dararuan di saung. Geus ya kenarawan di dieu wae. Ayo biru jangan. Ka balai desa. Tuluy Asep jeung Neng Euis dibawa ke balai desa bari Pak RT ngabaran ka kolot-kolotna. Asep, ari mana nanaonan doang di saung batur teh? Henteu mah Asepan teh nanaonan mah. Heuh, ari Neng Euis nanaonan doang geus Asep teh. Henteu ibu Euis mah teu kukumahaan ieu mah salah paham. Aduh be urang ningali maraneh dararuan di saung. Heuh, jigana teu baroga ditu aya ngaden bobogohan di saung batur. Lain teh boga Bu RT si Neng Euisna embungeun. Atuh kang serius. Geuning atuh urang manggil Pak Ustad heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangkatat cari didinya. Saat nawarin nih dikawinkeun ku teh. Ieu tah budak dua, dia urang ningali maranehna kerduaan di saung. Oh, budak ieu nawarin nih dikawinkeun ku teh. Yes, Asep kawin gratis jeung Neng Euis. Kelah tukang lawakan ieu mah salah paham Pak Ustad. Tawakan keula dan Neng Euis mah jodohkeun. Kalau teh tomaka aing terido anak aing dikasih Asep mah tingali mana ge runtuh. Saha di mana rek duduk teh? Tungtungna mah Asep jeung Neng Euis teh jadi dikawinkeun sabab kolotna Neng Euis teu ridoeun. Kudu kawin jeung si Asep. Singkat cerita Neng Euis nanya ka bapana. Penjeng saha? Jeung Alek budakna baturan bapa segala beungar duit oge boga. Alim atuh pa, Neng Euis mah kabogohan Kang Asep. Naon jeung si Asep mendingan kaya jeung si Alex nu masa depanna cerah. Naon ari ibu Neng mah Neng alim. Euis belit. Tuluy asup ka kamar sabari ngajeblogkeun panto. Tilu poe sanggeusna datang si Alek jeung keluargana. Waalaikumsalam. Jang Alek kumaha damang? Damang. Sareng si Mum sareng si Ded. Mangga kalebat heula. Aduh, kok atot gini ya di desa teh? Bawahnya mana panas gini. Biasa di desa mah gak ada AC adanya bau sapi mangga cari gelang. Ibu aya tamu, Neng ka dieu geura. Taneng ieu jang Alek teh nu bari dijodohkeun sareng Neng. Oh, sobiat tipe Neng Euis teh ya. Naon ari bapa menjodoh-jodohkeun wae pan Neng teh kabogohan si Kang Asep. Naon jadi kasih Asep? Naon ari ibu ari bapa menjodoh-jodohkeun wae Neng bogohan Kang Asep itu. Ibu saha si Asep teh menimbungan si Neng Euis ka Alek teh. Tong dipikiran si Asep mah jelema. Sanggeus kitu keluarga Alek balik ka imahna. Di ruang tamu Alek jeung keluargana ke Neng Euis. Iya sok hanya menak juga sok lah rek mah jeung Neng Euis we. Like gimana kalau ini kedukun? Oke, boleh juga cuy. Selek Dedi. Sukna Alek datang ka dukun nu sakti pisan nu geus pangalaman melet-melet. Tapi dukun eta teh rada torek ka Abu Sanjuri. Awewe tapi awewe nambungeun. Hah, boga ka embe ujang masuk ngacapruk. Awewe nyai awewe ngaranna teh si Euis. Mas kawinna kulingis. Neng Euis nyai Neng Euis. Oh, Neng Euis jadi ujang ka dia rek naon? Ampun da nyai rek melet kieu mah rek ngedu hayam. Melet nu hayang gede mah hargana kudu gede. Sok baraha nyai da urang mah jelema beunghar. 12 juta jang sanggup mah. Aduh. Cicing ku nyai jampe heula nya, ting-ting perinting domba galing tok-tok borokok tang-tang kelentang gede kutang. Tajang ka Alek indi tidinya sabari mawa Kang Kalung anu ti dukun tadi niat ka iman Neng Euis bakat kubang. Harana si Alek lumpat teh tunggali tingali nepi ka jongjolongan kana batu. Si Alek teh nyahoan kalungna teh murah terus dicokot ku nu gelo. Sanggeus dipake si Oyot manehna ngarasakeun reaksi paretina eta kalung. Kabeneran jol panggih jeung si Alek. Ih, elah lagi gantung. Di tempat lain si Asep cerita ka indungna. Si Neng Euis teh bari dijodohkeun jeung orang kota nu beunghar di mah. Da kumaha deui atuh kolot naga teridoeun da maneh mah miskin. Jual we domat mah deh. Domba orok kene rek dijual sabarahaan. Oh,
aing jeung si Rohati mah bau sumut. Gampang Sep, jujuran kodo we jujuran mah. Sanggeus si Alek duda ku si Oyot, si Alek balik ka imah sabari hahe capek tuluy neangan indungna. Bang, kabeh dia tentang bapak mana ngaji di wae. Naon main video wae. Kita tempuh ku sia bapak mana. Indung Alek ceurik kasodotan sebab hartana beak dipake ngajudi. Kaisukana si Alek datang ka imah Neng Eis jeung keluargana. Bapak yang sorry aku tadi jatuh miskin jadi banyak ngamen ke nengis jeung si Alek teh. Apa kan bapak gaduh kebar orang jalan ya pak orang jadi barang lah. Tah eta sudah belum sari anak aya di paraban naon. Puut kitu. Malang tuh si habis jatuh miskin ge. Udah aja gua bisa kerja Jik sia kadi tuh paling jauh kayak pisan mesti oge. Delila tidinya si Asep datang jeung keluargana mawa duit jeung make pakaian nu alus tur gaya. Bapak, Asep pada yang ngalamar Neng Eis. Keluarga si Alek init bari kecewa bakat ku ditolak bebeakan ku keluarga Neng Eis. Enggak cara juga. Kalau mana Asep ya kan gas datang kieu. Orangnya aja si Asep keren kieu. Oh iya kan Asep bapak abdi teh ngeganteng Asep kieu. Ya Neng, ayo tuh urang nikah. Hayu Kang, hayu. Iya, Kang teh menang warisan di si Angki 50 miliar. Eueuh beli badan. Hayu atuh urang ka KUA. Hayu. Untungna Neng Eis jeung si Asep kawin. Hikmah dina carita eta ulah gampang nilai batur goreng ku sabab nu nentukeun takdir mah lain urang tapi Gusti Allah. Iraha wae kaayaan hirup urang bakal tibalik teh bisa diatur ku sorangan. Hirup mah heuy dedeh mun teu heuy pasti dedeh. Tah mulai ti ayeuna kangge urang sadaya teu meunang ngabeda-bedakeun jeung nilai batur teh rendah.